Bismillahirrahmanirrahim. Sunat sujud sahwi deui tadi atos diterangkeun karena meninggalkan salah satu sunat abad. Masih disunatkeun sujud sahwi li sahwi ma yubtilu amduhu lahu, karena lupa melakukan perkara nu ngabatalkeun ngahajana henteu pohona. Poho ngalakukeun perkara nu ngabatalkeun ngahajana teu ngabatalkeun pohona. Kata tuili ruknin qasir, jika manyangkeun rukun anu pendek, i'tidal kok sampai melebihi Fatihah. Awas lamun i'tidal standar panjangnya itu melebihi Fatihah. Duduk di antara dua sujud melebihi tasyahud. Ketika melebihi itu berarti memanjangkan ruknun qasir. Memanjangkan ruknun qasir disengaja batal, lupa tidak batal, melakukan hal yang batal menyengajanya tidak batal lupanya nyunahkeun sujud sahwi. Aya jelas maka pohoan kalakah leng itidal ngalamun ilahi tidak teu batal da poho, tapi sunnah sujud qalili kalamin keur salat atuh da ngagubug HP bari teu di silentkeun tengah salat ngirining teuting kumaha ngaran lagi ngalamun make kudu diangkat eta HP. Halo asa kitu barang geus kalau kepung astagfirullahaladzim bedus aing keur salat. Ya udah enggak apa-apa saeutik kalam bari poho mah diham tapi mun ngahaja halo batal. Nah ketika melakukan itu sunat sujud sahwi saeutik dahar. Ya contoh saeutik dahar mah anu paling logis nyohil dina huntu keur salat aya nu nyelap dina huntu cokelan ku eta bak we di daang hor ari aman panaing teh keur salat kumaha teh. Ya udah enggak apa-apa, lupa kok makan sedikit tengah batalkeun nalika poho ngabatalkeun nalika ngahaja. Ketika poho ngalakukeun mayum tilu amdu lahu sunnah sujud sahwi. Wa ziyadati ruknin fi'li, nambahan rukun fi'li kuduna rakaat kaopat kalakah darweh deui kuduna tasyahud akhir kalakah naik kana rakaat kalima. Namahan nangtung banturan teh teh barang kaluhur karek inget hor kumaha teh make kudu kana rakaat kalima turun deui tasyahud sebelum salam sunnah sujud sahwi. Di annahu sallallahu alaihi wasallam salat zuhur khamsan Kangjeng Nabi kantosna tepan duhur 5 rakaat. Sajadah li sahwi, beliau sujud sahwi. Jadi kejadiannya hadisnya cuma ini. Nabi salat duhur 5 rakaat. Kemudian sujud sahwi. Aya nambahan rakaat teh mayub tilu amduh lasahwu. Ngabatalkeun ngahaja teu ngabatalkeun nalika poho. Kasusnya itu. Nah akhirnya dikiaskeun we nu lainna wa kisagweru. Dikiaskeun we ngaran-ngaran ngalakukeun perkara poho ngalakukeun perkara anu yubtilu amdu lasahwu sunnah untuk sujud sahwi. Jadi kiaskeun wa kharaja bima yubtilu abdu
mayubtilu sahwu kajabi ku bahasa mayubtilu amdu perkara anu ngabatalkeun ngahajana mayubtilu sahwu perkara anu ngabatalkeun pohona keur salat eta make upiak nelpon kaitu ka dieu halo keula sakedeung keur naon eta oke we sore atuh otak naon enak magrib naon bayar we ge 15.000 make pulanganana menta ka pamajikan heuh oke kagok aing keur salat naon teh hitung-tungna teh kagok aing keur salat gebeg we heuh aing keur salat karek sadar sorangan ku omongan sorangan ka aing keur salat aing nepikeun ka ngacapruk kitu mah tuh mang sanajan poho batal salat ari batal salat mah tong sujud sahwi balikan deui ayub tilu sahwu membalikan deui ngalakukeun mayub tilu sahwu wa ma la yubtilu sahwu wala amdu oge deui lain halnya perkara nu teu ngabatalkeun pohona teu ngabatalkeun ngahajana ngahajat teu batal poho teu batal jiga pagawean anu saeutik utek-utekan curug ngalieuh mama intisar dah itu utek-utekan dakar utek teuing mikir naon keur salat teuing mikir naon nah eta kan dihaja di utek-utek teu batal ada yang makang teu kahaja kumaha deui da mah hudang sorangan teu batal deui komo ari kitu mah la yubtilu amdu wala syahwu fala yasjudu li sahwi sunat sujud sahwi li sahwihi karena poho migawena wala li amdihi karena ngahaja migawena tong sujud sahwi ya udah nu karana itu mah antep eta mah urusan jeung sujud sahwi lanjutna sunat kene sujud sahwi wali syakin bima sallahu wa tamala ziyadah sunat sujud sahwi karena ragu dina rakaat yang telah ia lakukan dan mungkin leuwih ragu dina rakaat yang ia kerjakan dan ada kemungkinan lebih liana sabab ingkana zaidan lamun teamah memang hakikatna eta teh leuwih pas sujudu li ziyadah maka sujud sahwi adalah untuk menambah kesalahan melebihi rakaat wa illa lamun hakikatna ternyata teu leuwih falit taraddud mangka sujud sahwi adalah untuk menambah keraguan anu matak netepkeun kana apesna niat salat falau shalla jalma salat falau syakka jalma mangga tilu opat kudu diambil sabaraha tilu berarti naik karena rakaat selanjutnya. Nah, rakaat yang Anda lakukan sekarang itu ihtimal ziyadah, bisa jadi rakaat keempat, bisa jadi rakaat kelima. Ketika mengalami seperti itu nanti sunnah sujud sahwi. Atabi rokaatin kita wajib menambah serokaat, mengambil yang 3. Di anal asra adamu pilih sabab hukum. Asal can migawe rokaat, tilu mah pasti, opat belum tentu. Kita harus mengambil yang pasti. Tiga nanyaan awewe. Lamun rek nanyaan awewe, tanyaan anu kira-kira pasti bakal narima. Jangan
mengejar wanita yang masih diragukan dia entah menerima atau tidak. Daekeun moal setan. Bogoheun keneh coba balas lu bogoh pakai bang paidah pikir dina dunia percintaan berlaku gagah pakai wayas judul sawi sujud sawi kan wa in zala syaku qabla salami sok sanajan keraguannya itu hilang sebelum uluk salamna ngaran-ngaran ngalaman ragu tilu opat naik ke luhur dan diambil yang tilu sunnah sujud sawi sanajan keraguan itu hilang sebelum uluk salam pas beres masih dajjal. Oh, yakin bener, tapi bener bener itu opat rokaat terlima, bener opat. Tadi itu bener berarti wing mengambil yang 3 bener. Dah yakin itu opat terlima yente. Tetep deh, sanajan eling yang itu bener nuka opat. Sadar eling sebelum uluk salam, tetap sujud sawi di sunnah. Sujud sawi nawan, nyujud sawian nawan, kang pan ragu nage geus leungit. Nyujud sawian taroddud bi ziyadatiha sabab tadi ngalaman ragu dina rakaat anu leuwih sabab tadi ngalaman bahwa rakaat itu bisa jadi rakaat anu kalima guys sing paten mang dina salat ketika ragu tilu opat tong loba mikir tong loba spekulasi tong nganelkeun kana zon ambil langsung tilu geus tong loba panjang mikir nah salat ulah dipapantes moal mungkin da tilu bakal opat berbenteng ngambil nu opat dan rasaan sholat geus rada lila ieu teh piraku karek tilu bakal geus opat dan rasa geus rada lila entong sateuing geus tilu tong dikira-kira wala yarji'u fi fiha ila dhannihi jangan si musolli dinami gawe rakaat nganelkeun kana dzonna tilu opat bakal opat besar kemungkinan opat soalnya geus karasa geus kesolat atau di salat bisa kumaha eta tadi teh aing teh salat teh jam 7.30 ayeuna geus jam 7 leuwih 40 berarti geus 10 menit lamun ayeuna sarokaat 2 menit setengah geus sedeng da moal mungkin da imatan pernah salat 3 menitan aku mah eta entong loba spekulasi gitu bayar jiupi fil akhirat enggak boleh wala ila qauli ghairi oge teu meunang dina mengambil tindakan tilu opat mengambil tindakan percaya karena omongan batur termasuk karena subhanallah namamu tilu opat tong loba ngomong ambil 3 sanajan di tukang makmum reang subhanallah jangan karena makmum maca subhanallah bisa jadi nu salah makmum. Kenapa makmum dijamin benar? Kenapa kebenaran ada di tangan makmum? Buat yang makmum mengaca bro fi'li dalam mengambil tindakan tidak boleh kemudian bersandar berpijakan apa gawean batur tilu opat ambil tilu keheula hari ieu si Jaya
jahed siga tahiyat akhir. Dara rasaan tadi teh salatnya bareng jeung si jahed. Oh berarti opat ari kitu mah tuh menyimpulkeun opat karena melihat pagawean si jahed abongkeun si jahed ngalaksanakeun tahiyat akhir. Berarti dia berpijak atas pekerjaan orang lain. Layar jiu nggak boleh. Ketika Anda mengambil tindakan dengan didasari zon, didasari kecap orang lain, didasari pekerjaan orang lain, akhirnya Anda mengambil yang tiga, maka batal sholat. Sanajan bukti ternyata benar ya tadi. Ngambil yang empat berarti, ngambil yang empat maka batal sholat. Sanajan kemudian terbukti sabada salam teh benar bahwa sholat ente teh geus 4 rakaat ya bisa. Karena dalam ibadah tercukup bukti, dalam ibadah tercukup nafsil amri, tapi dalam ibadah harus ada dukungan dzannil mukallaf. Al ihtibar do ibadah bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil. Aduh Kang ambil tilu opat ambil tilu naik kaluhur subhanallah tilu opat subhanallah dua nulis kaluhur tilu opat subhanallah tilu opat subhan 10 sugan subhanallah tong bergemi air ragu kan mah tilu opat mun hayang nyarekan cicing aing mah bisa kagak aku maneh gitu kudu kumaha enggak boleh. Makanya seorang imam, saya sering nanya beberapa orang yang suka jadi imam yang belum begitu pengalaman dalam mengambil tindakan ketika terjadi keraguan. Rata-rata imam itu suka ayeuna melakukan satu tindakan refleks gara-gara di subhanallahanku. Padahal hatena masih kene ragu, gak boleh. Seorang imam mengambil tindakan hanya karena di tasbihan makmum batal sholat imam. Makmum maca tasbih sugan we imam eling. Sugan ingat bahwa memang rakaat itu sudah 4 rakaat, akhir nanti nangtung turun deui kana tasyahud akhir. Jadi turun nanti luhur kana tasyahud akhir, tidak melanjutkan rakaat yang kelima, itu bukan karena reang subhanallah, tapi memang keluar dari kesadarannya. Memang eling manehanana. Adapun yang menyebabkan manehanana eling akibat di subhanallahan ku makmum, ya alhamdulillah itu urusan lain. Paham? Malam ya buluhu ada dan tawatur, selama tidak mencapai bilangan tawatur nutu mungkin bohong. Ayam makmum 40 urang tilu opat akhirnya diambil yang 3 naik kaluhur, barang naik kaluhur serempak 40 subhanallah. Wah geus imang geus moal bener eleh piraku aing nu bener itu nu salah itu loba teh gitu. Nah ari geus mencapai adadat tawatur mah euhe gae enterek percaya kana omongan batur asal geus mencapai adadat tawatur. Mutawatir anu teu mungkin bohong. Ai karek subhanallah hiji 2 3 bisa bohong manehna atau bisa salah. Masih kena ihtimal sidqi wal kadzib. Kalam khobar ya kabeh ge ihtimal sidqi wal kadzib. Tapi lamun anu ngabarkeunana nepikeun ka 40 urang mah euy piraku sia teh kudu nepikeun ka bohong.